Iklah amang wong ngadu aya nu loba layana ye. Di luhur tah rek serengkeun. Anjing ngalayana kitu gedean euy. Dipenyut teh ngaduna lah. Meh tereh. Wah, ele. Harieun amang eleh ngadulang layangan ieu teh. Ah, gulungan we heula lah. Da eleh. Ih. Anu ngarebol atuh saya budak nu ngarebol hareup. Ah, ieu nu ngarebol atuh karek kamari meuli gelasan 2 kantep teh aku anu geus direbol deui wae. Beak atuh modal amang kieu carana mah. Ya saha ieu budak saha ditonggoeun ngarebol euy. Asa ditincak hulu kieu carana mah teh we ku aing gitu lah rudet. Beak belasan lah dirarebol mun aya di nu eleh mah aing rebol deui lah kumaha ulah ngarebol deui bisi nu mangsud si diudag-udag ku Mang Suden rasa kamari ge diudag-udag. Tah oi mangikeun oi. Eta anjing Tadi jamal Oh, eta budakna bangka waras ya goblok teu uyahan. Ku aing ditewak. euy. Euy, nih da nu ngarebol teh, kan dibae ku aing. Wah, Mang Suden euy. Siden. Tolong pas ya kehead. Ngadu ngalelewe deui. Nurus tunjung sia. $2,000 years later. Pati ka mana sia kehead beunang ku aing mah diudag sing teping ka arah boge. Ampun Mang Suden. Oh, sia keumpat ka mana beunang sia budak sia ulah kuat basan aing direkolan beak udah aing sia teh sok sia keumpat ka mana sia. Kenapa Mang Suden ngahulang wae jika loba pikiran. Kebenaran jang kade oh, ngobrol jang amang lah. Kade jang. Benar jang kade. Emang kunaon, Mang? Pusing si Sony. Kunaon jeung si Sony? Kamari ngagerung-gerung motor harapeun beunget ku kasopanan pisan. Eta bieu Mang di jalan da make motor juga rek ngalewat deui ka dieu. Lamun eka dia mah kesemetan ayeuna ku among ngajak gelut ayeuna mah. Iku Mang, si Sony. Mana? Oi, Sony, orang sia kehead. Mang, geus Mang. Ayo naon, Mang? Sok Sony, ya sok. Sok Sony erek mah.
Mang naon ngajak gelut ka urang, Mang. Wani Mang da urang emang sok ka dieu. Wani Mang bener asina. Ya ampun, jebret, gol, jebret. Tandukan Garuda Pancasila mampu untuk merobek gawang daripada Myanmar. Sok gelut masuk. Buru gelut masuk sok. Nah teuing atuh da. Mundur ini sok gelut mah. Nah teuing lah. Tangok teuing sok gelut mah ayeuna. Mumpung aya panggil di dieu sok buru. Nah teuing atuh lah. Sok buru da wani urang nah geuning sok buru ka dieu. Buru ka dieu da wani urang sok. Buru ka dieu da wani urang berdua. Dulu sadaya